yang gawe teh ripuh. Benawan teh baru dah cari gitu pas kucing kabulusan. Jadi kieu sih urang tadi disemprot ku Pak RT gara-gara si Samsul cenah mau corona di Jakarta. Padahal da orang ge da eueuh coronaan. Da memeh ka lembur oge. Daek oge disemprot heula ku Pak Idang ku setip. Heuh kemayalah ke ku aing urang jelaskeun ka Pak RT. Aing euna mah rek ngakutan salah batunya panggilan mah teh. Ayo balik ayo. Ini dulu ah. Aduh, berat euy batu teh, tapi lebih berat karena hidup aku daripada batu ieu mah. Anjay, nyokap ade. Nah, gitu apa erek-erekan mah. Aing ngaji asa kaingatan. Aing teh pancen bulan puasanya. Sia mah pas sok puasa wae ngomong-ngomong bulan puasa. Iya mah bisa wae. Tuh aya kehet. Aya. Ed. Aduh. Naon dah? Tumben arulin ka dieu. Biasana ge lamun ulin ka dieu teh pas butuhna we hungkul. Tentu hit dia, orang dia di jalan nempo ka apa nu Samsudi Itu, Lin? bulan puasa. Itu tuh. Tuh, ya pohon kacamata tadi pakai. Sangat getar apa teh? Aduh, di sini neng gelis, nelpon. Halo? Iya, bebek. Tadi lah tuh naon? Terserah nyebeb pada ayah tamu. Kumaha aya teh teh? Kumaha naon? Aing tadi papanggih jeung barudak buat jari brug kitu jiga ucing kabulusan bejana tos disamprot ku maneh. Aduh, gerak kusat teh nyaho pan borak teh geus kakenaan virus corona. Aduh, dasar RT pekok sok kabawa sakaba-kaba. Kumpul si Samsul teh memeh balik teh geus carita ka aing. Manehna memeh balik ka lembur teh geus disemprot di setim idang. Balik teh sit. Aing balegan teh mantak lamun arekna naon teh kudu nyaho asal usulna ulah asal jeplak wae mun kede ku dewek. Aduh, aing kat nembak garing beureun ku barudak. Anjir dasar PRT pekok. Wani-wani orang disangka nyebarkeun virus. Kalau we sul kayak urang balas dendam kayak gitu mah. Aing juga ide ieu. Ide naon? Nu geus corek ide di Sumatera lanjai anjing. Naon lanjay? Lancar jaya. Pokona mah jore. Pan PRT teh bogeun tanggal heuli nya eta mah. Nama urang padong ku urang. Kawina arek mal. Ayo. Siap ieu karek lanjai we lancar jaya yuk gaskeun. Yuk. Yuk ini. Siap, Bang. Siap. Jadi inget ke bulan puasa teh inung urang sok nyinan bayar jakalapa dimimiti puasa tapi ka lebaran hayuin jakalapa padahal mah urang teh sakali-kali hayang rasaan ujung se Pantesan we sia mah di Paraban we Jakalapa ge da beungeut sia mah pas bajing. anjay sedik sia nyontak pisan ka aing daripada beungeut sia pas talapok awi pisan Geus dak. Ayeuna mah tong paloba-loba omong. Komo bari arek paresa kieu mah. Pan ayeuna teh kada bulan puasa, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Angoran mah lobakeun ibadah. Aduh, hit sia mah karahkeun ceramah di dieu. Geus we ceramah mah tuh di masjid. Nyasat ji, lamun bisa mah aing di masjid. Pan nyaho meureun masjid ayeuna teh tutup. Hel disamprot meureun ku Pak RT. katanya si RT teh apa pekok katanya Meureun. Aduh. Bau kejoliman nih mah euy. Geus mah jauh otak-otak pada suki mah. Pasti kan nyaritakeun Godin. Aing geus hari ini pur kabawa sakaba-kaba. Teu Pak RT, ieu barudak keur ngawangkonkeun bulan puasa.
paling ge sakaba-kaba dibawa ke RT. Dasar eta pekok init ah, di gering rang. Ini Pekok. Ini tuh. Iya nih kebun wi RT dah. Iya kebun wi na ayo turun. Oh, eta nya eta. Dan kemana cabut nanti tanggal wina teh? Wah aku si ayang. Kamu cabut bagung sih kanyahoan. Mending kene kukuy ya nama kukuy, hana pernah kukuy. Kanyahoan bener-bener ide berlian. Brilian itu dah. Lanjai ya mah bro. Ikat. Biarkeun kabeh lah tuman di RT dina gagal panen. Oh ngedek kok gini ya gonok bagoy. Disangka sebarkan virus. Aduh, saya kayak teh gue teh di kumaha kena. datang masjid comro jore aing ngelaleutik. Ah, geus saya parut bikeun ka anjing lah tuman tinggal dalin pakadeun jelema bagong wi kitu mah leutik. RT padua teh udah nemelakna ge. Ah, kembayalah di beuleum we ayeuna mah tong hese tong lieur-lieur lah. Heuh gawe engke hakana ku sia da kagok mah seubeuh hakan cek kitu mah. Anjir, baru datang ngil ke aing nyebut KTP kok nyanguan aing paling kece sekabupaten. Bangunin ah ieu euy belum euy kalau make gula. Kok malah mau dikecas lebih enak ya. Dikilin. Nongeng dan. Baru dah kena raraon ieu keur maleuleum kuwi. Kuwi ti marahna nya. Perasaan nu baru urung kitu mah teh bogaan tangkal huwi jeung kebon huwi. Dengan PRT na nu bogaan kebon huwi teh. Wah, ieu mah kudu dilaporkeun ka PRT. Duh, geus lila euy, kebon huit teh didiksakeun. Didiksakeun barang-barang diangkat berangkat. Madijek double subscribe bro. Jumpa like and share and comment anjay.